Tadi teangan apa majikan? Balik kami toha. Kalau tak kaditu undung sih mah. Batur geus baralik, ican balik keneh wae. Isukan na gawe. Heueuh. Oh sih, mereka pagawean emang. Salah aing naik ke pengangguran. Goblok itu balik-balik sama teh. Ya, kena. Ya, angkat ke jero ya. Amplop sih kan aja. Tulus aing. Mau beas isukan ya. Tah. Ya, Siap bener. nya. Nitip. Ulah. Ini jempal lurah nitip. Tuh kayak tepikin lah. Heeh. Tah, ieu keur maneh, Cang? Keur meuli beas. Ya ulah, orang mah doa ge tulus ulah mah. Ye, nuhun. Ieu geus ieu mah henteu nuhun ieu mah jeung budak ieu mah. Ye. Sama tulus. Ya nya geus atuh. Oh, nya geus embung mah. Ulah gitu atuh ih. Ikhlas teu. Heeh, ikhlas. Nuhun aing si bere amplop. Orang balik tuh nya. Heeh, ieu. Yuk. Nuhun ya. Assalamualaikum. So alim. Ulah. Tegap lah oge lah. Sebenarnya amplop karak balik. Ton, ya. Nuhun ya. Ngaji pinter salawat. Balik ngaji menang berkat. Ya deh, coplok di rantai aing lah. Duh, aing. Ya, Bang, kedeng bang. Kedeng bang, kedeng. Ya udah kasih lah. Aing naon di wae di. Kasih sila. Naon sih kasih si. Bang. Bukan naon nih mah. Duit. Eueuh, tuga duit. Eueuh sok tah karadahan. Eueuh. Naon sih? Tambahan seger ngariung budak. Ieu sendal ah bukan naon tah sendal sih daek bawa. Sendal pegat, jorok sendal pegat. Ieu bukan naon teh daek mah sepeda we bawa. Sepeda butut, jorok. Terus naon atuh? Besek yang besek lagi besek lah. Naon besek? Daang. Hiji atuh, hiji Kabeh dua. Aing mah. Balik aing parupa wae nu ngabegal segala besek-besek ke. Tapi aing beri beuteung nih meuli nasgoro lah ya. Ini pamerisan dia duit ya. Sanggup goreng ngeunah siga naon lada lah. Untung ku aing ditunda di dieu di peci. Di nasi dia sanggup goreng ya. Kandel ya. Dah. Ramca dah. Cuma pesek di begal, laporan aing ke lurah. Set, gegebar wae lah. Harudang ieu lah sedara ayam. Oh, dari jeung hayam. Hayam urang leungit. Oh, berarti nuduh atuh ka lurah eta mah. Lain nuduh eta naon? Hayam jago apa hayam bikang? Ah si bibi eta mah. Digoreng orang katanya udah si bibi sok meuli di Carepur. Teu aman ya, Pak. Hayam urang kamari 2 leungit. Emang bara duit sih eta lamun di duitkeun hayam. 200.000 2. Pokoknya lamun teu kapanggih hiji kali 24 jam diganti ku urang di tenang we. Ya kituna ge kudu aman eta penduduk urang. Kapanggih ke jelema lah. Sasahana mah. Ayo Pak Lurah. Teu lah nya. Ayo. Heuh. Udah datang nih dari Pumalulu ah. Oh, kemana? Iya, buru-buru aing. Aing perlu kedeung heula. Teu. Tah? Aing. Ulah di. Oh. Haus ya. Tumben kan Pak Parura main kopi. Bisa nang tara. Emang si keneh kadara ieu jelema nu saya ke di imah Pumalulu lah. Ya. Tah, kita aman ya lembur ya. Teu aman kumaha, santai-santai heula caritana kumaha caritana ieu teh. Urang ngabega. Dia tadi dinya bleh wetan. Naon teh anu leungit nu di begal?
Bingung ceritanya kepingirakeun kan begal teh. Paling tanah mana domba. Boro-boro domba. Duit. Hayam kita boga. Duit. Mbok, mau duit mah. Paledek palurah mah. Di begal. Itu copot naon tuh. Puguh. Beres sendal embung. Sapeda kaki berekeun embung. Apa sih eta mah begal teh? Begal aja mah nu teu boga. Besek. Syukuran di masih sandi. Da besek dibawa kabeh dua nana. Nama begalna lapar san. Sama kieu bebeja ka urang mah. Ah, Sugan aya para rek mere dahar. ya waya kieu mah sebagian ka hayam san sangguna ge. Aing Terus kumaha saking sayang aman di lembur. geus aman padahal mah san daerah muduk warga urang mah. Urang RT RW Hansip gajina ge UMR. Pira ku UMR? UMR kok orang digajina. UMR mana sih? Di itu Jawa Tengah, Banjar. Ini Pak. Ayo saya. Antu ah. Ini mal ngeupulan. Oh. Pulang aja. Offset. Pulang. Apa? Ting ripuh jadi mah susah teh lah. Stuning pelurah ke.